Hei kebo, wayah namanya kudu jadi balad aing, aya namanya kebonya. Aing teh geus jauh jeung saha aya namanya. Jeung kolot jauh jeung mitoha komo. Jual ti maneh meureun ayeuna. Tak wayahna ku jadi balad aing sok nyatu. Nyatu sing alus. Ah, dek kasih inyong sugane aya ieu rek ngentah hampura sore-sore teh. Nah, jika areueuh euy si inyong teh. Nyong, Bo, Ece Haji itu bah ditu aduh. euy eueuh bawa keur maraban kebo si inyong teh nya di ditu. Ah, heueuh itu euy si inyong teh. Nyong, nyong, ka dieu heula. Ka dieu aya penting Cah Haji. Ka dieu nyong. Naon Caji? Ngagorowan aing keur marab kebo lah. Heeh. Wayah kieu nya masih keneh marab kebo. Nya heueuh atuh naon? Heeh, aya hampura aing euy nyong. Ampura kunaon? Hampura nyong nya Cah Haji. Cah Haji ieu nya ka maneh sok loba salah, loba ngahina. Wios ya Haji, ya ari meureunan ai jelema mah puguhnya. Urang teh sifat hideung gitu. Bener moal salilana bener, salah moal salilana salah. Meureun maklum lah maneh mah jelema kaboga nyong. Kembar. Eta mah meureunan heueuh sing di hampura mah kudu kitu Cah Haji, da urang oge najan jelema kieu hampura mah ti kamarege teh kungsi dipenta Cah Haji. Urang mah ikhlas ridho lillahi taala cek urang. Nah, tumben-tumben Cah Haji. Entah hampura. Hampura nyong. Maksudna mah aing teh diajar keur engke lebaran, ari geus lancar mah minta hampura kieu meureun ke teh moal kaliru minta hampura ka maneh teh. Ya, itu diajar. Diajar teh keur engke nyong. Geus ah nya. Haeutan hampura Cah Haji mah erek nyaba nama ah. Ya Allah, aing teh aya amek, aya hayang seuri ieu teh. Goblok ieu. Aing ngagawean ya Cah Haji Gusti.